di pemerintah merebet kajian gue kumaha ye kiai cenah ulah sok kitu ki di dieu loba jasa pamarentah juga aja aing mah teu ngajakan pamarentah ngaji ya pamarentah kena ulah ngaji ka dieu mah antep kena sakalian jadi di neraka maksudna tuh parah amat pemerintah duit pajak mah Kangjeng Nabi geus nganyatakeun wang parah-parahna siksa di akhirat jelema nu ngadahar pajak. Ieu mah sakadarnya nyaho bae bejakeun ka Jokowi mah asal nyaho bae. Jeung moal dirobah ieu moal asal nyaho bahwa duit eta teh haram. Geus semet nyaho bae lamun teu dibere nyaho-nyaho acan kan ke bahaya. Ieu mah asal nyaho bae pajak teh haram. Geus titik. Aya kiai pajak halal aya. Usul fikih ke main. Coba-coba pangnyatakeun. Ke heula aing mah kerja ditakeun murtad bolon bae. Ke aya usimna. Atuh aya usim dan ada dia kos nyogok pan geuring geus bejakeun usul fikih teh nyogok teh aya nu halal tah mantep cenah kos kumaha tah halal tah halal sebagian kan sogok menyogok ar-rasyi wal murtasyi finnar urang mawa motor kemudian di jalan teh aya polisi urang disetop polisi kemudian ditanya STNK aya motor rapi ngan SIM teu mawa tangkap ku polisi ketika orang nyogok supaya ulah ditangkap ar-rasyi wal murtasyi finnar eta nu mere jeung nu narima polisi jeung nu naik motorna jadi kerak neraka. Ye, emang kumaha gitu. Mentak polisi mah jadi sampah masyarakat ge ujungna. Coba eta haram. Kumaha mun kieu? Urang dek buru-buru ka Cisoka lantaran dulur urang muriang kritis, urang di bel, siap urang naik motor der. Bae beneran di Cikupaya polisi trit. Aya bae jeung ieu. Ada SIM, ada SNK, aya motor, aya kepentil-pentil, aya KB, helm make, tapi tetap ditangkep baik. Wah, kunyana dikata sennya nyalanya dikit. Sial tuh polisi, atau hurung kene ngan saya tigentit gitu tah, kurang normal ceknya ini. Saya tah eta, kurang teh hayang lulus. Ieu mah supaya urang cepet ke Cisoka ieu lantaran dulur urang keur kritis urang di bel bae ieu mah demi kelancaran mere lain nyogok sama kos kitu mah sebab lengkap artian teh lengkap surat aya SIM aya motorna rapi dan lain sebagainya geus ieu tinggal ya silakan tapi tetep bae sen hurung ngan leutik ngentit tetep jangan hayang sogok ku urang nah nu narima nama haram nu mere nama teu eta usul fikih teh datang ka dinya kumaha tadi usul engke ieu mah keur carita bayangan bae lanang aya kos kitu ala kadar tah bayangan jadi engke kaluhur ge macam-macam geus pajak ge aya anu halalan ala kadar eutik masyarakat itu mah nu narima tetep haram bae nah ieu keur carita bahwa nyana ngomong aing mah teh sieun saya tiga-tiga acan ka kiamat sanajan aing ngadaharan pajak bae teu aing mah teh sieun dah akhirat kiamat kumaha engke bae nah murtad teh sieun ka kiamat puguh nu mantak urang peuting tadarruge ka Gusti Allah cerik eta teh sieun jaga engke geus badi kuburan urang ngabayang-bayang geus mangke kitu dihudangkeun baas dikubur kemudian ka masyar engke bakal aya timbangan urang ngabayang-bayang diri urang teh bakal seperti kitu be lamun kabeneran dosa urang anu loba leket ieu timbangan kabelah kenca meureun moal henteu urang teh cek malaikat ieu mah neraka bagianana bayangkeun neraka teh seuneu boro-boro engke seuneu geus jutaan tahun kakarak urang di imah urang kapanasan bae ge aya kompor ngegedug-gedug urang geus lumpat kahuruan saeutik bae ge urang geus lumpat kakarak kena rokok saeutik bae ge urang geus lumpat ieu urang
ngeberanikan diri terus maksiat ke Allah. Kemudian orang tengah bayangkan neraka, ayo omong tesian ini maka kiamat, tesian ini maka neraka, murtad. Tak sing hade, masya Allah karim. Ada yang azan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dah bohong. Kata kau situ dah. Mana ada Allahu akbar, Allahu akbar dah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah nu Maha Agung. Bohong. Murtad. Ngadengin azan, nanti bohong siapa bohong. Murtad. Ngabohongkeun kana akbarna Allah. Masya Allah. Mun kieu mah hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Woi, gandeng. Ente tahu tuh murtad. Ente ngan hampir-hampir guys dah. Hatuh tah loba nu kos kitu mah loba. Keur ngarobrol buat nih kamu teh si budak azan. Loba teh mah kos kitu mah loba. Eta berarti kan lain sadar nyana. Eta teh nu azan teh ngabejaan hi itu waktu salat sih ulah ngarobrol bae. Komo keur maksiat mah ulah-ulah ngomong atuh. Enak ngomong buaneng teh budak azan asa dicili aing bae goblok jasa. Henteu teman teu murtad tapi lamun dia mah hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Bohong sia. Nah, bohong karena ajakan salat eta geus murtad.